Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh satia mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamunggi wae para wargi nuju aya dina kawiwijengan sehat lahir sehat batin aya dina panangtengan kersaning Gusti Jot Allah Rabbul Alamin. Karayan dina dinten ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawarontek. Ngalakalakonkeun Wisnu Kamandaka anu ngelmu rawarontek teras ngalalana. Kalayan ieu carios inspirasina nyandak tina kajantenan nyata. Kajantenan anu kaalaman ku penulisna waktos zaman baheula nya. Zaman anu masih kene seueur jeger-jeger seueur rampog-rampog. Nanging dina alur cariosna parantos dibumbuan ku mang pirang kecap-kecap pangambung, kecap-kecap panganteur, oge aya nu diadu maniskeun sareng carios fiksi. Atuh bila anu kasabit nami kasebat tempat panglinggihan neda agung cukup lumur. Daya maksud simkuring sejak nyebatkeun jenengan salira eta mah panginten mungkal resan we jenengan salira sami sareng nu aya dina ieu carios. Kamari teh dina bagian ke-17 nya Mangkarta sareng Wisnu Kamandaka bade ngadon ngenong ka bumina Mangkartomi anu masih muridna Ramana Wisnu Kamandaka nyata muridna Abah Pura. Nanging kelesan eta lembur teh nuju diganggu ku para karaman. Takuma kalajengan eta carios ieu carios mangga dangukeun dina ieu bagian ke-18 ti awit dugi karengsena. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawarontek bagian ke-18 karyana Andang S. Argayuda. Mangkarta Mangkartomi kumaha mun kuring hadang eta para durjana bade mantuhan moal Wisnu Kamandaka kahudang rasak kamanusaanana jiwa kajawaranana nguliat nembongkeun ka teuneng nudeungan. Ari kitu
urang tiluan bakal mampu yang harapan para durjana anu sakitu aredana. Mang Kartomi mangmang sabab manehna can apaleun kana wasena Wisnu Kamandaka. Kartomi sigana ku didongengkeun heula lalakon Jang Wisnu dina sajeroning ngalalana supaya anjeun kahudang keyakinan. Mangkarta nempas caritaan Pangkartomi naju manehna ngagorolang nyaritakeun sakabeh anu kaalaman ku manehna waktu nutur-nutur Wisnu Kamandaka. Masya Allah, horeng Jang Wisnu teh tos kaancikan pangawasana Tuang Rama. Pamikitu mah mangsiap tempur marengan Ujang. Sanggeus ngadenge dongengna Mangkarta ngeunaan sepak terjangna Wisnu, Kartomi ngadadak curinghak. Manehna kahudang kesemangetna siap bela kalamurna marengan Wisnu Kamandaka. Peuting di lembur singkur anu dipalipir pasir-pasir mingkin kelaletir. Jalma-jalma pangisi lembur pada kabur nyingkahan para durjana anu teu pupuguh ngadon amuk asor. Ukur aya 3 urang anu teu ingkah balilahan di eta lembur. Maranehna buleud pate kaadaan rek ngalawan Karaman anu salila ieu neror ka urang lembur. Di antarana Wisnu Kamandaka, Mangkarta jeung Mangkartomi. Basa anu tiluan keur uplek ngawangkong bari ngopi meunang nyadiakeun Mangkartomi. Ditungtung lembur ujug-ujug aya anu seah ting gorowok. Disusul ku sora-sora anu ting beledog sada pantok di baledogan batu. Tah moal salah deui. Pasti para Karaman teh datang nyieun keonaran. Mangkartomi cumrita ka Wisnu oge ka Mangkarta. Ucap-ucap pada ngageter siga anu manggih kariwas. Eleuh, manis sia kitu jalma-jalma aredan sigana manu kitu patut mah. Mangkarta ngomong semuh mandeuar, kageteun ku kayan serupa kitu. Ceuk pikirna saumur hirupna oge asa kakara manggi anu kitu. Da baheula oge keur jaman Gomoran deui teu kitu-kitu teuing. Mangkarta, Mangkartomi ayeuna masing buleud tekad. Urang lawan ieu para Karaman teh ku sagala kamampu urang. Tapi emang duaan ulah waka ngiring campuh nyumput we heula dinu poek. Ke pamitos di pasian isyarat nembe emang duaan ngiringan campuh. Wisnu cumarita kanu duaan laju manehna dibarengan ku Mangkarta jeung Mangkartomi muru jalan satapak liliwatan di eta lembur. Siap Jang, emang mah ngiringan we kana pituduh Ujang. Mangkarta jeung Mangkartomi saur manuk. Maranehna teu mangmang deui sabab boga tangguhan Wisnu Kamandaka. Tah ieu gobang kay ngarampas ti Kisarkawi kaum Mangkartomi wae. Anggo dina nyang hareupan para durjana. Da Mangkarta mah tos gaduheun pangwaris tipun bapa. Wisnu langsung masarkeun gobang anu meunang ngarampas ti Kisarkawi. Gobang anu kacida alusna jeung hampang digunakeunana. Ari Ujang bade nganggo naon? Mangkartomi papada dirima eta gobang pikirna ngarasa heran. Sebab Wisnu teh apan teu bogeun di pakarang. Sedang anu barsi sangreupeunana para Karaman anu kabeh oge marawa pakarang. Sim kuring mah tara ngagunakeun pakarang mang, tapi tong salempang.
Datos biasa kitu ukur ngagunakeun dampalengeun. Wisnu cumarita bari ngahehe sabab Wisnu mah teu boga niat ngagunakeun pakarang. Oh muhun atuh ujang kadewa sing hati-hati sabab perkara teh sadayana oge nyandak pakarang. Mangkartomi antukna surti kana kabiasaan Wisnu tapi manehna tetep perpepeling ka Wisnu tanda mika melang ka Wisnu Kamandaka. Nura ramean beki deket sorana seah tinggerowok imah-imah di baledogan keheuleun meureun beda teu manggi jalma saurang-urang acan. Basa rombongan para karaman geus deukeut ka palebah imah Mangkartomi ujug-ujug aya ngagajreng megatan eta rombongan. Eureun anu megat rombongan para karaman ngabentak nita eureun. Awakna ngajega di tengah jajalaneun leungeunna nyekelan tongkat tina ruyung panonna mencorong lir mata naga. Lah kadalah katua ieu aya nu rek sasoroh kojor. Seurang karaman anu panghareupeun ngagerok ka pingpinanana bari manehna ngarandeg dituturkeun ku pada baturna. Anu disebut para karaman teh nyawe lobaan. Kaciri waktu maranehna ngarandeg alatan jalana anu megat mun diitung mah aya meureun 10 urang mah kaasup jeung pingpinanana. Hei jalma anyar pinanggih aya naon sia megatan jalan kula rek mere harta atawa hayang kojor sia teh. Pingpinan para karaman hauk polotot najan geus peuting tapi cahaya bulan keur meujeuna caang. Jadi awas kana pangawakan anu ngajega hareupeunana. Kula mah teu boga harta moal sosoroh nyawa ka andika deui. Tapi kula datang ka dieu rek numpes aranjeun anu geus nyieun karaman ka ieu lembur. Anu ngahadang di tengah jajalaneun teh teuing ku teuneng daya riuk-riuk ka keueung. Urang ajar keuyeub apuh hayang ngalawan batu sebutkeun heula ngaran sia budak edan. Si jadugna para karaman kacida ambekkeunana barang ngadenge kecap-kecap ti anu ngajega hareupeunana. Ngaran kuda Wisnu Kamandaka. Aranjeun tinggal milih kabur atau dirangkodan ku kula. Horeng eta teh Wisnu Kamandaka. Memeh megatan para karaman manehna ngarawel heula tongkat anu nanggeuh dina bilik imahna Mangkartomi. Maksud Wisnu dari ku bedog mah manehna tara tegaeun. Jadi rek make tongkat we salayu jeung jurus-jurus kungfu anu kacangking ku manehna. Kurang ajar, podaran barudak. Teu talangke deui si gedug para karaman langsung mere parentah ka anak buahna. Manehna gacida amarahna bet aya anu nangtang-nangtang ku budak satepak. Ya si gedug para karaman nganggap enteng ka Wisnu Kamandaka. Ceuk pikirna ieu budak ngora teh ukur jalma nu gede kawani. Jadi pikeun manehna mah ieu budak ngora teh lain jalma nu bakal bisa ngahalangan manehna. Punten ngasuh heula sakedah para wargi sakantenan sim kuring seja ngiring emutan ka para wargi
anu kalersan ujung ngadengukeun ieu dongeng atuh utamina panginten kana nembean pilih YouTube data can di subscribe punten di subscribe heula nya teu esane supados di mana sim kuring medar deui lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi kalian tong hilap like na oge komentarna hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Sanggeus menang parentah di gedugna para keraman julung-julung nerajang Wisnu. Tapi Wisnu dina gerakan sakilat jingkrak katukang dina jurus dewa monyet. Laju pasang kuda-kuda dina tangtungan jurus kungpu hokmojin. Suku kencana dikahareupeun, tongkatna diselodorkeun ke hareup. Modar sia budak edan. Dua orang karaman kumolebat nyabetkeun badogna anu diarah rek narok sirah Wisnu ka Mandaka. Ai anu saurang deui mah kumolebat rek nyabet beteungna. Tapi Wisnu dina gerakan anu meh teu katempo tongkatna jol kumolebat dina jurus dewa monyet. Kalian teu salah deui tongkat Wisnu ka Mandaka langsung ngababuk beungeut musuhna. Aduh ieu anu rek narok sirah Wisnu ngagoak tarik bungkul irungna kabeunangan ku tongkatna Wisnu ka Mandaka. Cer getih ulah berantina irungna laju sasampoyongan bruk namru ni bandemah. Anu saurang deui basa bedogna kumolebat rek ngadek beteungna sakilat dipapag ku suku kenca Wisnu kana pigilangna. Laju tongkatna kumolebat ngababuk kana huluna eta karaman. Teu bisa disingkahan. Tongkat Wisnu ngajebrod tanggal kana hulu musuhna. Tobat ieu. Anu saurang dikociak dengek lalu aja laju awakna nyungkur ni bandemah. Kurang ajar, modar sia. Dua orang karaman nerajang di ka Wisnu. Bedogna butbet diulinkeun. Dua nana kacida nafsuna dan pebaturan duaan nyungsem teu udang deui. Haid Tapi Wisnu kacida rikatna. Awakna anu keur kumalayang nerajang manehna dipapagu sabetan tongkatna. Kalian teu salah deui tongkat Wisnu ngajebrod kana dada musuhna anu rek nigas manehna. Aduh iung anu dibabuk tongkat palbadadana ngocek tarik pisan. Tulang dadana ringsek dibabuk tongkat Wisnu ka Mandaka. Pedogna ngacleng kanu jauh. Laju ngusek ni bandamah nurutan baturna teu hudang deui. Ukur kareungeuh margungna anu beuki leslesan. Anu saurang deui dipapag ku suku katuh Wisnu dina jurus tajungan hokmojin. Cebrod teu salah deui. Dampal suku Wisnu nangel kana ega burungna. Laju awakna sasampoyongan. Anu keur sasampoyongan teu diantep ku Wisnu ka Mandaka. Sakilat eta anu keur sasampoyongan teh digitik ku tongkatna kana puhu cerina. Tobat saurang dikocek dengek. Laju kokosehan dina lemah teu biseun hudang deui. Geus 4 urang rombongan karaman ragrag tina pakalangan eleh wowotan ku Wisnu ka Mandaka.
najan si gedugna hantem nitah ngoroyok tapi jalan satapak anu dipake tarung teh teu bisa dipake galungan kulobaan. Jadi anu narajang Wisnu ukur pauntuy teu bisa ngepung kayan kitu nguntungkeun pikeun Wisnu sabab anu adu hareupanana langsung jeung manehna mah ukur hiji dua. Tong diantep barudak kocoran ku sadarea. Si gedug kerawan hohoak mere perintah ka anak buahna sangkan babarengan narajang Wisnu. Tapi da tempatna anu heurin nya anger we anu adu hareupan langsung mah ukur bisa duaan. Eta kaayaan teh geus meunang ngatur Wisnu ti anggalna nu matak ngadaguan parakaraman nepi ka lebadinya oge. Ciat modar sia budak ujringau. Kolebat seorang karamanku molebat bodogna ngahiuk rek nigas beung Wisnu ka mandaka. Gerakan anak kacidas cepetna siga anu bebeakan ngagunakeun tanagana. Jurus anu digunakeunana siga kaulinan silat Cibarusa. Kasar terus siga anu nekat. Tapi ngan sakilat Wisnu ngareundekna jurus tarate ka tiup angin. Plos bodog garamate ukur ngaliwat sabaraha senti tina beung Wisnu. Laju digeuna gerakan anu kacidas cepetna tongkatna ditotogkeun kana palebah hulu angeun lawana dina jurus dewa monyet. Tongkat Wisnu anu nyieun tina ruyung kaunga cedag kana hulu angeun lawana. Tobat saurang karamanan boga pangawakan pendek desekel anu satadina rek nigas beung Wisnu koceak dengek. Laju awakna ngagubrak di ban lemah teu hudang deui sigana mah langsung kapiuhan. Anu saurang deui basa awakna kumolebat rek nyabetkeun bedogna kana sirah Wisnu. Tongkat Wisnu ngan sakilat kumolebat mihlaan gerak musuhna. Cubrot tongkat Wisnu nanggel kana pepeuteyan musuhna. Laju suku kencana ngajorelat dina tajungan Hokmojin. Teu salah deui dampal suku kenca Wisnu ngacobrot kana palangkakan musuhna. Anu kerju cumarig jeung akibat pepeuteyanna dibetri ku tongkat Wisnu. Aduh iung awak nurang kebong jangkung begang kumolea bleungiteun daya. Laju ngagedebut di bandemah teu usik deui. Anak buah para karaman geus genepan anu numprak teu walakaya. Sesana kari opatan jeung gegedugna. Teu kacaturkeun amarah gegedug para karaman. Beungeut ngadadak keuneuk lirweuh si eta beuleum. Matana burhay beureum. Untuna kekerot sukuna tetenjreg kana taneuh. Nafsuna ngagugudug amarah teu kawadahan. Kurang ajar. Tarajang bebarengan barudak tong dibere minge. Si gegedugna ngagorok anak buanan ukur karetiluan. Manehna laju cumerelat narajang Wisnu ka mandaka. Wisnu dina gerakan matak deung deuleueun ku molebat salto ka tukang laju pasang kuda-kuda pengkuhna keran. Saterusna Wisnu mere isyarat ka Mangkarta oge ka Mangkartomi. Sangkan turun milu tarung. Atuh basa anak buahna para karaman rek milu ngaraponan Wisnu ujug-ujug anu jrung jeleng magatan maranehna. Jeung aing sia mah para karaman edan. Mangkarta ngagorowok laju bodogna kumolebat narajang para karaman. Kitu deui Mangkartomi gobang ipis pamere Wisnu anu cenah meunang ngarampas ti Kisarkawi kumolebat narajang para karaman. Jadi 3 urang karaman dilawan kuduaan. Si jadugna para karaman kacida ngarenjagna barang nempo aya nu jelung-jeleng narajang anak buahna. Kawanina ngadak ngurangan sabab ku nempo ketakna Wisnu anu sakitu rancingeusna. Manehna yakin moal mampu ngalawan sasoranganan. Tapi rek mundur kagok asong.
modar si Wisnu Kamandaka si Jaduk Parakaraman ngagorowok bari narajang ka Wisnu ngahajang ngeluarkeun sora ngarah kawani musuna runtag memeh tarung bari sangkan manehna kahudang kawanina gubang anu panjang rubak kumoleh batrek digas beheung Wisnu Kamandaka angin ngahiuk bang baraan tandani ngandung tanaga anu kacida rongkahna da puguh pangawakanana jangkung badag bari awakna baru sekel tanah gede tanaga tapi hanjakal anu ke disanghareupan ku manehna teh Wisnu Kamandaka jawarang-ora anu kasipuh ku mangrupaning ilmu kanuragan. Pun para wargi rupina ceros nyambung nungel murawarontek bagian ke-18 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipereng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kanuluputan kelepatan sim kuring wirujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.